sallim wa barik alaihi. Aman ya Pak. Ulah wara carentil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebab nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuh syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor ngagorontor kajungjunan urang sadaya contohin urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrak ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunah ka para kulawargana nu ancek pancek istiqomah imana. Teu unggut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Para asatidah, kori-koriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, mukusim kuring dipihormat, guru wanen bikin sim kuring. Ais pangampih pupuh lemur, kades, kadus, RW, RT, BPD, lebe, tur LPMD. Ibu miwa bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan, kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun jalma meuli pulpen pasti keur nulis, lamun meser jam pasti keur nuduhkeun waktu, mun dagang pasti hayang untung, mun tani pasti hayang hasil, ari ibu bapak pangaosan hayang naon, bisi hayang panggih jeung urang. Ajak ibu pangaosan teh hayang menang ilmu maka geura tanyakeun ka ustad nu deukeut. Naon gunana ilmu? Jawabanana al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang geus baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi naha kanyataan baroga ilmu tapi hirup parwek wae. Acan. Kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal penting ngadon hees. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diarantep. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea disebutna ihwan pidin tapi naha ustad ge sok burger wae. Ibu ge arapal ka salaki kudu hormat tapi naha duit leutik baeud wae. Berarti lain urang nu teu boga ilmu kabeh ge baroga ngan eta ilmu can jadi oncor. Saha atuh jalma nu bakal katapelan ku eta ilmu lain jelema nu sakala luhur lain. Da loba jelema sakala luhur ai punten eueuh kabisa. Nari kolot baheula teh sakola-sakola acan nepi ka rengkuh jeung lentong nyebutkeun punten teh punten kalangkung da eta ilmu sabenerna mah lain ijazah. Madak hakikatna ulah sombong pada urang sarjana dan nu penting nama akhlak jeung paripola. Ilmu luhur oge aya ngahina batur mah keur naon make jeung ilmu luhur deuk ngaledek batur mah. Maka jawabanana jalma nu bakal katapelan ku ilmu hiji jawabanana jelema nu bersih hate. Lamun di antara ieu nu hadir anu ngariung geus ngarasa boga ku ilmu ngadenge ceramah kieu hate malang eah-eahan. Iya, ceramah gitu aing ge bisa atuh naha lain ku bebengok sia.
hate mau kudu kosong. Jelema nu kosong hate artinya bersih. Ngaran-ngaran jelema anu bersih hatena hampura matak nu kudu ku urang didandanan teh lain awakna tapi tah eusi hatena. Da ibu hayang geulis enteng tinggal meuli skincare. Banget bodas da punduk marenge. Skincare kabedak dengan sangon teu akhirna banget bodas awak beku. Apanan teh nyiksa sorangan. Da hakikat nu kudu ku urang digeulisan mah eusi hate. Matak iya pangaosan cantang tuh disebut alus pak. Pangaosan alus kudu bareng jeung hate nu alus bakal katempo bubar pangajian ge bakal katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus hate kotor da bubar ti dieu teh bakal mawa kakotoran. Minimal nu gigireun diomongkeun deukeut jeung si eta ku bau kelekna ye. Kunaon ku kotor hate. Harta moal euteup di jelema nu kotor hatena sangsara wae panasan ku batur, sangsara wae tudang-tuding ka batur, batur beunghar dituding nyegi. Batur beunghar majarkeun nuyul, maka lamun harta euteup ka jelema nu kotor hatena sangsara wae ngaledek batur komo beunghar moal teu sombong ku pangaboga. Weh. Batak nu ngaran hirup mah kumaha teh? Keun baju mah teu kudu alus-alus teuing da eta mah anger dek baju warna-warni ge pangbalikan mah boeh warna bodas. Tah eusi hate leuwih hade rambut gondrong bukan pembohong daripada di jas make dasi ari aspal dilebok. Nah kotor hatena ngagarong bae. Matak nu ngaran hirup jawabanana hate urang bareng jeung saha? Teuing Pak. Da jawaban anu pasti mah innallaha ma'ana jelema nu bakal dibere kasalamatan teh jelema nu bareng jeung Allah. Cing ari urang hirup jeung saha da cantang tu jeung Allah. Kadang-kadang mah jeung nafsu. Ieu pangaosan jeung Allah nyao. Poe isu we ayakeun deui pangaosan anu ceramahna kudu ustad setempat. Mungkin teu jamaahna lobana jiga ayeuna. Nah berarti kajawab pengajian ayeuna lain jeung Allah jeung naon panasaran hayang panggih jeung nana TikTok. Leungit Allah. Nana gerhana ceramah nah jeung Allah teuing Pak. Cobaan tahun hareup uleum deui tong dibayar sapeser-peser acan datang moal. Ka ibu teh sudon teh. Lamun nana gerhana ceramah tuluy teu dibayar nepi ka teu datang berarti kuring lain jeung Allah jeung duit. Mata hakikat innallaha ma'ana teh saha nu geus ngawujudkeun can aya apa? Bener? Da jelema nu bareng jeung Allah mah tuh ustad nu di lembur ngadidik ikro eueuh nu mayar budakna datang deuk henteu getol we eta hakikat sabenerna nu jeung Allah mah lain ieu. Matak hargaan teh tuh ustad anu natajug leutik, ustad anu miara ikro jeung barudak leutik eta al-mukarram asli mah nanagahana mah boro-boro. Disebut al-mukarram nanagahana hoream teuing. Nah sok sieun teu akur jeung tugas hanas disebut al-mukarram ai pagawean pasea na kudu kitu al-mukarram. Well da urang teh hirup teh ukur disebut nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan aslina mah hate mah hoream. Nah sieun teu akur jeung pagawean hanas disebut ustad ai pagawean sirik ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, cua ka batur. Manya aya nu disebut ustad geuleuhan ka batur. Mata keung disebut ustad teh sabab tugasna warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud. Urang ngacung, urang disebut ustad ti baheula pernah teu ngalaman bareuh sampean ladang tahajud. Lamun mah di Banten aya anu pernah bareuh sampeana kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bageur tiap perkara nu dipenta teu boleh dibikeun. Ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Nana gerhana boga jam tangan penta ku ibu dibikeun moal. 2 kali teh sudon. Kalau beuki doraka ieu pangaosannya. Tapi da ibu ge sarua lamun ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring dibikeun moal. Oh, sesama jelema pedit tong sok seueur omongkeun.
Gening urang teh karek disebut Pak, disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, era asli nama naha sieun teu akur jeung pagawean. Hanas disebut ulama, hanas disebut ustad, hanas disebut kiai, tapi kadang-kadang bager teu saperti nabi, soleh teu saperti nabi, pan lain tahajud ngadon hees, ai ceuk batur Pak Ustad, berarti karek disebut hareupeun manusia, can boga panyebut hareupeun Allah taala. Weh. Di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat. Cek saha eta pejabat, cek rakyat. Bawa ke harapan Allah, buat pejabat, buat bangsa. Mana bukti? Geuning eta anyar dilantik, isukna juk di penjara. Heuh, harapan manusia pejabat, harapan Allah mah garong. Jeung da moal mungkin jadi pejabat lamun teu dicoblos ku rakyat. Eureun rakyat tong nyoblos, jadi moal. Matakna kanu jara di pejabat lain ngejedog we di luhur turun ke rakyat. Nah moal mungkin jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Mata kudu apal ka susah rakyat, wabuh ka bingung rakyat, nyaho ka teu geunah rakyat, bisa nyusut cai panon rakyat. Tah eta pejabat tuh keur di Arab teh lain alus pidato tapi hayang contoh, lain loba janji tapi kudu bukti, lain loba waos coros-coros nu penting mah seueur buktos. Aduh, mata harga diri manusia, lain harta, lain pangkat, lain jabatan. Tah eusi hate nu sabenerna. Dawak ibu digelis-gelis ge jeung teri ge eleh. Teri bangke 25.000. Coba nu geulis di Banten maot teunang di pasar da moal aya nu meuli. Awak ibu eleh ku hayam. Naon nu teu manfaat tina hayam? Buluna jadi kok. Dagingna sumber gizi, endogna sumber vitamin, kotoranana eueur aduk, seblak tulang tuh. Tulangna pan sebelah tulang, coba awak ibu sagelis-gelisna enying-enying ngenog teuneun di warung da bangkrut atuh. Urang teh jeung hayam teh geuning lamun deuk diukur tina lahiriah hade keneh hayam manfaat kabeh. Matak manusia manfaatna gumantung eusi hate, beunghar cicing dinu alus hatena bakal bager, sangsara alus hate bakal sabar. Duanana ge ari ibadah, nu sangsara ku sabarna, nu beunghar ku bageurna. Jelema bodoh alus hatena bakal alewoh, jelema pinter alus hatena bakal ngoncoran. Duanana ge ari ibadah, mata ulah coba-coba dah hirup masa kadar disebut. Jelema beunghar disebut teh kudu miskin, mata saenggeus beunghar kudu loba nuhun kanu miskin. Wah. Da moal mungkin disebut beunghar tanpa aya si miskin. Bari si miskin mah jasana gede, aya nu maot panggeulana nyokot pacul nyieun kuburan. Aya nu maot panggeulana nyokot pasaran, aya nu maot panggeulana tahlilan. Matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik, maot si eta bikeun paculna, mangga nyieun kuburan sorangan. Manusia butuh ku batur, ulah coba-coba goreng jeung batur. Bapak di kopeah menang batur, baju ge menang batur, sorban ge menang batur, sarung ge menang batur, imah ge dijieun batur, maot dikubur batur, disolatan batur, ditahlilan batur. Naon nu jadi alasan urang kudu goreng jeung batur? Aduh, mata hakikat hirup hate. Salat alus kudu barang jeung hate nu alus, katempo bubar salat teh akhlak alus, salat alus hate kotor, bubar salat ge bakal melak cangkeng asa aing pang salatna. Tapi ka batur teh sarolat atuh hayang ka neraka. Tong sok kitu, da urang teu babu jeung malaikat. Ahli ibadah cantang tu ka surga, ahli maksiat ge cantang tu ka neraka. Nah, eta mah rahasia Allah jeung malaikatna. Da urang teu pernah ditepungkeun jeung malaikat sugan nalajo kitabna. Mata tong sok tudang tuding kana kagoreng patutan batur, da urang ge boga goreng anu sarua jiga batur. Well. So awak ibu bener salah milik urang, daek kedul milik urang, alus goreng ge milik urang. Mata geura eureun nyaritakeun salah batur, da urang ge osok salah jiga batur. Ngan peda batur mah nemrak, urang mah ditutupan.
ditutupan ku bajuna, ditutupan ku ceramahna, ditutupan ku sholawatna, ditutupan ku pengajianana. Buni kasalahan teh sehingga batur teu apal kana kagorengan urang, nu apal teh cangkang nawe padahal ceramah si itu mah nu di jalan nyeun kasalahan merak meujeul Pak. Ahli ibadah cantang tuh ka surga, ahli maksiat ke cantang tuh ka neraka. Lamun ahli ibadah bakal ka surga, iblis teh leuwih ahli batan urang, ahli Quran, ahli hadis, ahli ibadah, ahli tahajud. Tapi naha iblis teh digolongkeun ti surgaeun sabab iblis beak pahala ibadahna lantaran sakali kasombonganana. Nu paling parah urang tahajud mumul, duha henteu, maca Quran boro-boro, ribuan hadis teu apal, ka masjid ge ai daek, ai sombong ti bareto, boa-boa iblis teh guruna urang. Bener. Iblis tersombong ge meujeul tahajudna unggal peuting, duhana unggal poe, Quran katalar, hadis kaaji, meujeul sombong ge. Nu paling paur urang Pak. Naon urang disombongkeun? Da jelema sombong maka ciri atuh boga kongkorong gamlengkeun leumpang dongko. Gelang ti dieu nepi ka dieu nya gerek pangaosan digibrig hayu urang ngaos. Padahal harta gedong sigrong mobil mewah sama lega hampura tungtung hirup masarua jeung nu miskin gedong sigrong balik ka nu nyeureung kadong sawah lega dikubur di sawah batur mobil mewah dianterkeun ku pasaran mata keukeuh darajat manusia lainna hartana tapi darajat manusia tah eusi hate nu sabenerna. Aduh sugan darajat manusia ku bajuna deh baju mah bisa dibeli mata keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Tiung bisa dibeli, baju bisa dibeli, tah nyaragamkeun si hate nu hese mah. Bapak oge berjamaah di masjid karek awakna, berjamaah teu jeung hatena euy. Berjamaah awak soal babari tinggal ngareneng, tah berjamaah hate kan nu hese. Teu saeutik bubar di masjid ngomongkeun salat batur. Tadi macam urang sholat jeung utek-utekan berarti sepanjang sholat si eta kieu awak ngareneng hate mah keuna cacang neangan kagorengan. Bener. Naon urang disombongkeun? Ibu ngageulisan awak geulis 30 ka handap 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis. Mata cek kuring tadi kade ulah gumelis naha geus leungit modal. Budak ABG gumelis meujeul da memang aya modal geulis coba nenek gumelis lol kuring Ustaz sareng nyeok buat hayang nyekek atuh da geus leungit modal geulis mah 30 ka handap boga budak hiji gumelis 2 cumentil 3 ka kusut 4 awut-awutan boga budak 5 budak deg awak ngebekahan kasur nomor hiji bea ku sorangan salaki manalako perkara tabung da kaseregeun sigeng ku salakina gede-gede teuing wak teh belenyem ka kantor desa ngayakeun senam 2 tahun senam da teu langsing kala ka beuki meber. Naha anu sok senam beres senam goyobot comro misro liliwetan ongko toong salaki beuki begung kunaon mikiran hutang urut goyobot. Geulis mah relatif Pak. Mata harga diri manusia lainna kasep lainna geulis. Kumaha hatena? Bener? Asli tah mata nu ngaran hirup naon nu disombongkeun nana gerhana ge deh teu ari disebut al-mukarram ka era-era al-mukarram nana gerhana kalau kamu ringkap bulu ponuk manya ya al-mukarram salat subuh sok kaberangan ukur disebut batur Pak. Bener maka bener cek orang tasawuf ulah wakang manggihan batur tong hayang lalajo kagorengan batur tong hayang apa karena kesalahan batur deuk apa mah teu leum we kana awak sing wawuh kana kagorengan diri jelema nu apal kana kagorengan diri moal hayang nyaho kana kesalahan batur sabalikna lamun jelema apal kana kaalusan diri hayang apal kana katebalegan batur. Ayo urang saha mata jawaban hirup innallaha ma'ana Allah teh kudu bareng jeung urang. Wah budaya Sunda keun da Banten ge beuleum Jawa Barat budaya Sunda nolong ngaranna wayang dina wayang aya Semar make kuncung ai kuncungna 88 lamun cek ilmu mantek disebut majaj lamun cek Sunda disebut simbol
lamun cek jelema pinter disebut falsafah, maka wayang teh falsafah hirup manusia. Gening eta dina sirah Semar aya kuncung 89 abus kana umat Islam 88 teh Asmaul Husna, maka jelema nu bareng jeung Allah bakal katapelan sifat ku Asmaul Husna. Lamun Allah sifatna ya Rahman ya Rahim, Maha Welas Maha Asih, maka jelema nu katapelan ku sifat eta bakal nyaahan asihan jeung deudeuhan. Tinggal nanya we kana awak kurumuy budak tetangga dagang comro nongtot leho meuli moal. Nama teh jeung moal. Tuh, da ibu mah lalajo leho lain nempot somro. Na awak ibu aya kagorengan, na awak kuring aya kagorengan, na awak bapak aya katebalegan, na awak kuring ge aya katebalegan, geuning ku Allah mah ditutupan. Itulah bukti bahwa Allah Rahman Rahim mikanyaah ka makhlukna. Ayeuna nu paling paur manusia kagorengan batur di beja-beja, Allah wae nutupan kagorengan, na ari manusia bak ngabongkar kagorengan. Bener? Oh, kasus kamari Gus Miftah nyarekan tukang es gonjleng sabanten. Padahal mah eta teh Gus Miftah teh ceramahna teh sajam satengah kacaletot na samenit. Nah, ari urang nempo nu samenit ka mana nu sajamna. Kertas warna bodas aya titik warna hiji, tong sok lalajo titikna aya warna bodas nu lainna. Jelema bener pernah salah, jelema salah ge pernah bener. Urusan bener jeung salah urang ngacung kabeh ge baroga. Mangga da bapak ge daek ka masjid teh ayeuna atuh. Pan baheula mangalaman ngedul heula nya. Ayeuna urang geus daek entong melak cangkeng dina kelek ka masjid atuh. Nyun masjid juga pasaran, nyun tamu musiantara, kumaha nu tetangga sabelah tong kitu. Da maneh ge daek teh karek ayeuna pan baheula mah sarua gapleh jeung aing. Tong sok nawiwirang batur, ibadah anu urang pigawe ku urang, keureuy ku urang, batur deuk nyonto deuk henteu mangsa bodoh lain urusan urang. Da ibadah mah keur urang lain keur batur. Nana gerhana ge sarua ukur ngomong. Sedangkan cek para ulama muntan nabi ilmu teh dina tilu cicingna teh hijina kolbi, dua kauli, tilu fi'li. Kolbi hate, kauli ucapan, fi'li pagawean. Jadi lamun bapak hayang lalajo jelema nu boga ilmu geura toong kolbi hate, hatena bersih, omonganana tara nyiegeung batur atuh perbuatanana tawado hirup. Nu ngaran-ngaran tawado batur lebih halus batan urang, batur lebih hebat batan urang, batur lebih mulia batan urang, sehingga dirina bakal bisa ngajenan batur lain diri nu hayang diajenan batur. Dan nu ngaran hirup mah tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur, tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur, tong ngarep-ngarep urang diajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Mata umat Islam lol Islam teh wa tasimu bihablillahi jami'a pek silih ajenan Islam jeung Islam kalah kasilih cokelan. Aduh, dah hirup mah falsafah toong we dangdeur ke sampe nya. Soalnya di Bandung mah sampe di dieu mah dangdeur. Toong we dangdeur nu jadi gegetuk, nu jadi comro, nu jadi misro, nu jadi peuyeum anger. Dangdeur keneh. Lewas ke kebun awi tuar ku bapak jadi pipiti jadi ayakan jadi boboko jadi nyiru anger awi keneh awi teu kudu riweuh. Bener. Toong beas tutu ku ibu jadi tipung, jieun kue, jieun uras, jieun naon we segala rupa anger kaituna mah beas keneh beas. Rek NU, rek Persis, rek Muhammadiyah, rek Jamaah Tabligh, pek bae geura pigawe ku masing-masing. Da kaditu mah Islam keneh Islam. Tuh, nama jeung kudu asapang benerna. Bener. Mata kunci hirup adalah hate. Oh, da eta ustada atuh barareda bae. Kuring ngomong pang bedana di mana ya merek ustad kieu. Ustad weal nyebut. Da ustad mah abdi ge apal udang badag gamis ngangsar sorban ngagaplek. Lamun aya ajengan sorba kitu jamaah teh narangtung wilujeng sumping al mukarrom kumaha damang nyungkeun pidu anak kamu pun anak da ka urang mah karek turun tina mobil well buat eueuh nu assalamualaikum
da bieu teh dararatang kana boga hajat panya rek minta doa lain kalah minta diparoto atuh. Tapi dana gerhana teh beda sote wujudna, beda sote bentukna, beda sote jirimna. Hatena mah Islam kene kuring salat, kuring tahajud, kuring muka Quran, kuring ge muka hadis. Ngadalah eta cara bae atuh beda mah da sarua Islam kene Islam. Yang penting well. Da alam hirup mah hakikat, Pak. Matak jelema nu boga ilmu dihina, diledek, dicaci, dimaki, dipitnah, moal pernah berusaha nerangkeun kaalusan dirina. Nah, apang dihina, diledek, dipitnah, diceceleh sekalipun hirup jelema nu boga ilmu mah hirupna lain di dunia, tapi hirupna geus asup ka alam akhirat. Dihina batur, diledek batur, dipitnah batur, dirina hatena atoh, nama kejeung atoh dimulyakeun engke di akhirat lantaran hinaan batur. Matak nu ngaran ilmu lain sakadar dina awakna, tapi kudu nepi kana hate ucapan jeung lampahna. Tah eta bab ilmu, Nagara ge apal kudunya ka fakir, ka miskin, ka yatim, jiga nu heueuh ngomong nama ieu teh. Pecakan grasok penting iya ku Pak Ustad punten deh gitu pangersa salira ceramah teh sae kudunya ka yatim jeung ka miskin aya nama atos we amplop teh moal dibikeun urang bagikeun ka fakir miskin kumaha cek kuring tong kitu nah butuh berarti jawaban nu tadi innallaha ma'ana saestuna Allah teh bareng jeung urang geuning coplok eta ku duit lah. Bener Pak? Ibu ngau sholawat nah jeung Allah nyao digenah-genah pan maca sholawat teh sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulawa ka asup kana makna sakieu we raoseun geunaheun geunahna maca sholawat teh lamun hayang jadi barokah kudu ngeunah ucapan sanggeus maca sholawat ulah aya sholawat di ngeunah-ngeunah aya bibir nyarekan salaki berarti karek ngeunah maca sholawat can ngeunah ucapan sanggeus maca sholawat. Aduh karareuna ceramah teh bari seuri bari ungeuk bari rumasa tuh kan urusan perbedaan mewajar matak jelema kudu bisa silih ajena. Ayeuna ibu jeung bapak boga kahayang hirup di alam dunia hayang naon hayang salamet dunia urang teu percaya bener ibu teh hayang salamet dunia akhirat lamun bener hayang salamet dunia akhirat keun akhirat mah ulah waka dipikiran. Nah, apan urang hirup keneh di dunia kusabab urang hayang salamet di akhirat maka gerajieun kasalamatan di alam dunia. Urusan akhirat mah urusan Allah ngan urusan dunia urusan urang. Ari ongko hayang salamet di akhirat ai di dunia kepasehaan wae boro-boro di akhirat di dunia ge dicekek batur. Lamun bener hayang salamet dunia jeung akhirat Pak keun akhirat mah Allah nu boga iya dunya kudu nyieun kahadean melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng. Allah mikeun kahadean di akhirat keur jelema nu nyieun kahadean di alam dunya. Ari urang hayang salamet dunya akhirat ai panon pokolotot bibir ngomongkeun batur ceuli resep kana gosip ngalengkah kana salah hate panasan batur nyieun gedong jadi hulu batur meuli motor atuh angen batur meuli sawah nyeri huntu atuh batur meuli mobil paeh we nu kitu pisalameteun lain jelema nu bakal salamet di akhirat mah jelema anu bisa nyalametkeun dirina ayeuna di alam dunia melak cabe jadi cabe ngan kade nu dipelak teh cabe jukut ge sok milu hirup da Allah teh nitah ka bapa teh ikhlas tapi ria geuning sok datang ieu mun geus rek tahajud oge nyieun status Facebook OTW tahajud eueuh nu ngomen eueuh nu ngalaik isukna bebeja eta mah penting tahajud kuat baritun kumaha siar imeh ieu ibadah mah tong hayang dibeja-beja ka batu anu ngaran ibadah mah cukup diri jeung Allah bener
mata ulah coba-coba nerangkeun ibadah urang ka batur eta mah penting urang wiridan nepi ka jam 3 kumaha maneh. Malaikat geus nyimpen, Allah geus nyimpen malaikat raqib jeung atid, tugasna nyatet amal ibu amal kuring, bener ibu bener kuring. Malaikat geus bagian nyatet amal hade jeung amal goreng. Manusia mah teu boga hak nyatetkeun pagawean batur. Batur teu pengajian teu kudu diomongkeun ku ibu. Dan ngaran ibadah mah cantang tuh. Nah ieu pengajian jadi ibadah teuing. Dan jelas nama itu ya teu datang ke ibadah mah ayeuna teh keur nyangu keur masak kurumuy salaki datang dekul barang dahar tanya ku salakina mah nah mah teu ngaos apaan abdi teu acan widi ti caroge pan teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki pan urang curiga ka ieu ya Pak apa ya ayeuna mah entos pa urang tuang dekul barang dahar noh pamajikan kasalapi itulah ibadah gede. Geus kitu teh ayeuna teh pan poe Jumaah malam Sabtu Pak bilih aya pangabutuh der we. Tah ayeuna ieu. Da salaki teh keur pepelengkingan nungguan ibu datang. Engke datang jam 11 di mana? Pangaosan atuh. Mau jeung nanya di mana? Mak nya aya nu supajen gede amek. Lain akang mananya we buat lila-lila teuing bae we atuh. Aya naon keur aya pangabutuh cicing mah capek geus pangaosan mana hakikat ibadah teh mana mata ulah nuding batur pedah teu katempo ka masjidna ulah nuding batur pedah teu katempo pangaosanana urusan ibadah mah urusan dirina jeung pangeranna lain urusan kuring jeung ibu lain urusan ibu jeung kuring bener mata jawaban hayang salamet dunya akhirat poe ayeuna pisan di alam dunya geura salametkeun panon tong popolotot ka salaki ceuli tong resep gosip bibir tong sok cobrot ngomongkeun batur geuleuh atuh da komo Gus Miftah diomongkeun wawuh henteu tatangga lain geura tong sok kajebak ku kasalahan batur batur nu salahna urang nu ngomongkeunana daluanana ge garelo teh batur nu salahna urang nu ngomongkeunana batur boga dosa ku salahna urang boga dosa ku gibahna keduana ge gaelo ulah kajebak ku kasalahan batur justru keur jelema nu bijaksana kasalahan batur jadi eunteng keur urang well bener ayeuna ibu ka budak hayang naon ibu boga budak pan ieu teh barangkali teh disepitan cita-cita kolotna hayang boga budak tai ka budak boga cita-cita hayang naon hayang boga budak anu sok lalakonkeun 8 bulan 10 poe dikandung ku saha ku ibu sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sang paceak sang gudubra ribu ibu ngandung teh maka demi Allah ribu palbah mana ripuna nangkuban sok sieun bitu nyangigir sok sieun bahe nakarak sidikan eungap teu eungap kumaha budak karep 4 bulan bebengok bapak geus aya langit menerkeun kenteng 4 bulan di jero kandungan 120 poe jodoh papi bagja cilaka ku Allah geus ditiupkeun alastu birobikum qalu bala sahidna nah anjeun nyaksi yen kami pangeran anjeun kumaha cek roh urang abdi nyakseni anjeun pangeran abdi bageur urang teh keur dina jero kandungan mah ngageus gubrak kadunya rada bedegong bener bawa manehna nu kitu teh bageur urang teh alas tu birobikum nah anjeun nyaksi kami pangeran anjeun qalu bala sahidna laras Gusti anjeun teh pangeran abdi di jero beuteung mah urang teh soleh ngan gubrak kadunya jadi saralah bapak anu salah mun ibu baskeun di ka jero gitu tuh jodona patina bagjana cilakana geus ditantukeun ku Allah gubrak ke alam dunya borosot buyang geting raga hampir papisah jeung nyawa maot pinaraneunana pembukaan hiji pembukaan 2 pembukaan 3 hese wae kaluarna engke pembukaan 8 anggar keneh hese bawa ka rumah sakit pan dokter geus nyiapkeun bius sapotong da ibu teh diruksak sebenarnya mah tuh patuangan keur parawan kuat rata bari alus mata ti bulu sur kutu ti jadi kesimet ti soledad cak-cak pan aya nu cak-cak tapalkeun beuteuh ibu dengan jedog nah beberapa
kehilangan lewas ke rumah sakit bayus sapotong dokter nyokot gunting digunting pak ngalahirkeun teh krek tinggal ku bapak ibu-ibu nyebut krek kuat buringis nah ari bapak lu nemu ringis hiji acan ngadon kieu we nah teu ngarasakeun geus digunting budak kaluarkeun kual-kual di jerona bali cenah kaluar dibersihan bisi aya darah kotor geus digunting nyeri na beak ti karep seueulna nepi kana mastaka cokot deui ku dokter teh kaput ongko jadi aya dua makhluk nu dibelaan ku ibu-ibu digunting melaan budak ngarah keluar ai dikaput melaan ieu mata lalakon perjuangan indung kandungan anak lain bantrak-bantrakeun lalaki mah moal sangu budak bubrak kadonya nu 3 kilo nu 2,5 kilo mata kurang coba-coba bapak nyebutkeun dia kira ngiram lamun bapak nyebutkeun pira oge ngiram copot kalapa 8 bulan ge mo sujud gubuk macul bawa moal tengah ngeh atuh jadi maksudna bapak teh kudu ngarasakeun karena kacape kalungse karipu anu jadi pamajikan anu keur ngiram mah kudu dimanja dinana dineni kalah dipangbegerkeun kuat asa dipangmeunangkeun bari ngareret ka ditu ya lalakon kahirupan indung kanu jadi anak borosok budak kadunya guyang getih lol kewajiban indung bapak al asma'u mina doa bere ngaran sabab ngaran bagian tina kahaya kuring ge boga ngaran nana gerhana sabab kuring lahir keur waktu gerhana bulan mata sakieu memeje coba lamun gerhana panon poe tutung jiga nu kolot baheula mere ngaran gumantung kajadian Senin neni Salasa asa Rebo abo Kemis iis Jumaah aah boga budak 2 ngajuruna asa Rebo jeung Jumaah jadi sarebo aah bere ngaran anu hade deketan aya nama Pak Kiai abdi gitu gadung urang kali nuju aya dina patuangan keneh gubrak kadunya pamasihan ke nami kusaha ku kiai deketkeun jeung surat Fatihah budak kahiji bismillahirrahmanirrahim ngaranna Ohim budak kadua alhamdulillahirabbil alamin budakna Amin arrahmanirrahim maliki yaumiddin nu katilu ngaranna Udin iya kana budu wa iya kana stain iin ihdinas siratal mustaqim akim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin teh cek ibu apaan cek adina mah jadi pun lanceuk atuh palatah boda kamana we karep deuk diriungkeun babari tinggal al-fatihah berenger kabeh bere ngaran anu hade degetan lamun bener hayang boga budak soleh amanatkeun ngaran kaeta budak anu harade Burhanuddin burhan cahaya din agama penerang agama Saepudin saep pedang din agama tuh pedang agama sing hade da ieu ti merek nana gerhana atuh nu merek pi ustadna di mana aya ngaran ustad nana gerhana asa eueuh nana gerhana teh pedah di Sunda da di Jawa mah jadi nonogorhono bere ngaran anu hade saha atuh jasa anu leuwih gede kanu jadi anak inung Pak mata Allah ngahargaan kanu jadi indung umbaha indung kakara bapak nah indung lalakon perjuangan hirup anu paling ngarasakeun kana kaluar capek kalungse budak batur meuli motor budak ibu acan anu ceurik saha lain bapak tah indung budak batur jajan budak urang henteu anu nyeredet hate saha tah indung batur kabeli sapeda budak urang acan anu nyeri hate saha indung tengah penting budak can sare ditoong tina janela gek indung mencicing gigireun diusapan tarangna nyai kunaon maneh bangun aya nu dipikiran sok ngomong ka emak kumaha cek ibu aya naon sok teh beja cek budak teh mama satrak abdi penak jeung panana gerhana abdi teh katari ka pati-pati ka pentang asmaragama mun cek orang Korea abdi teh keur sarangeo mun cek Indonesia abdi keur jatuh cinta mun cek Sunda abdi keur neuneun kadeudeuh ka saha kanana gerhana kumaha cek ibu keun urang telepon ku mak keur maneh lamun aya sejarah eta atoh dah
inung pak pengorbanan lalakun ngaran inung kanu ngaran anak, maka hayang boga budak soleh hampura da budak mangga soleh ngadat beres 10.000 jajan cager gelut sajam 5 menit pakaleng-kaleng coba inungna anak gelut 7 tahun baudna berarti nu can soleh malain budok iyo itu maka toong Kangjeng Nabi nalika hayang gaduh marurang kali soleh teh Nabi mah mere contoh ke anakna nepi ka subuh-subuh teh sun kening ngagogakeun Siti Khadijah kumaha Siti Khadijah aya naon ya Rasul urang netepan gugahkeun pala putra gugahkeun incu berjamaah jeung anak jeung incu taina bapak engke subuh cium tarang pamajikan kumaha cek ibu nah pamajikan urang protes dataraha nah bingung ta'ar oge pan sidik sengit kasturi pan bapak mah deuk ulun teh kudu heula ngarokok heula pal badeuk antau teh pan kumaha cek pamajikan bujigong gelo teu tulus pendidikan Nabi kapala putrana mere contoh nepi ka Nabi mah tara pasea pan urang boro-boro aya anak teh burger wae matak netes we genetik teh faktor turunan bangorna bapak bangorna ibu hampura ta eta hasilna matak lamun aya budak baung bontongor baung jeung sagala rupa teh tong nyalahkeun anak ngeunteung ibu heuh keur nguseup dijongklokeun atuh ibu teh lieur mana kumis lele mana kumis salaki kaprot ku ibu teh budak cuprot ulah waka neungeul budak teungeul heula awak sorangan naon sababna budak teh genetik urang berarti moal mungkin hasilna kitu lamun urang henteu kitu well model ieu tah bawel engke teh budak teh bakal leuwih bawel toong Kangjeng Nabi Muhammad atau dina rumah tanggana nyentuhan anak Nabi ka Nabi wangsul asar datang ka rorompok Siti Khadijah nuju wiridan Nabi matara tutah titah leos nyanak teko ku nyalira nyanak cai ku nyalira ngaleueut ge nyalira Siti Khadijah rek mere contoh ka anak langsung pang ngedepruk sujud ya Rasul benu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi nah Siti Khadijah beceurik hayang dititah nah habat hayang dititah surga dibalik perintah suami kuring keur ngomongkeun Siti Khadijah lain ngomongkeun ibu pan ibu mah salaki keur nieun nasi goreng ditanya keur naon Kang nyieun nasi goreng sakalian keur duaan lapar urang oge atuh budak teh jadi wani tititah kanu jadi kolotna Siti Khadijah hayang dititah kusaha ku Nabi Muhammad dibalik perintah suami ada surga yang dijanjikan hakikatna menyontohan anak supaya saroleh bener aduh jeung aya Nabi di tara tutah titah nalika pamajikan keur riweuh beda jeung salaki ibu keur nyeuseum budak digembong mah kadenge ceramah penting surga teh dibalik perintah suami paniukeun kopi ibu ngagugu ngan kukulunu da eta ustad nu penting ceramahna kitu wae balenyeng ka dapur nyokot kopi ku tongtrang budak digembong cerot polona ka dinya kocek sakalian bikeun ka salaki kopa suruput mah nah kopi teh aya nu pangset kopi anyar kunaon ibu nepi ka teu ridho dititah ku salaki lantaran salaki urang mah tutah titah dina kaayaan keur riweuh sedengkeun Nabi mah tara pernah tutah titah nalika pamajikan keur repot pamajikanna beres pengajian teh pasea cek pamajikanna kadenge nu tadi ku cek salakina kadenge gara gara RT keun hebat geuning Nabi teh rumah tanggana ya bu Nabi wangsul ceramah jam 1 wengi keketrok kana panto ternyata Siti Khadijah keur kulum tibra dan Nabi mah teu nyokel janela teu ngadagor panto ngagoler di panyaweran tibra Nabi tibra nah mah kejeung tibra mukhlisina lahudin ikhlas ngajalankeunna jam 3 Siti Khadijah gugah rumpa-rampa kagigireun teu aya Kangjeng Nabi lumpat sakalumpat lampet dibukakeun panto nyampak Nabi di panyaweran disun kening tak engke ibu gesok sun kening ka bapak ngahudangkeun salaki kumaha ceuk salaki cicing sia cicing
Cek Nabi teh ya Khadijah hampura kami kapetingan. Cek Siti Khadijah teh ya Rasul abdi nu kudu nyuhunkeun dihapunten mah abdi katibraan. Duana ge salah Pak. Nabi salah peuting teuing, Siti Khadijah salah tibra teuing. Duanana silih aku kana kasalahan da jadi balener atuh. Mata lamun hirup hayang bener kudu pada-pada ngaku kana kasalahan masih. Cek ibu abdi nu lepat, cek salaki abdi nu lepat, jadi balener Pak. Cek ibu aing nu bener, cek itu aing nu bener, garelo duana lagi. Di dia lahirna wahyu, matak wahyu napana kuduna hate. Lamun rumah tangga berdasar nafsu moal balik, ibu jadi randa ngora-ngora, budak jadi korban, rumah tangga moal awet. Matak lamun ibu ama kasalaki entong dikoncar teuing ngomong teh. Ya mau kasalaki amok si bagongnya nyebut bagong. Cek salaki teh naon mana nyebut bagong berarti saya pepeting urang hees jeung bikangna. Kumaha cek anak mama bagong bapak bagong ari abdi anak begu jang sesagrok saraya. Pan jadi pas ya. Coba hadirkeun Allah dina hate lamun ibu ama kasalaki wirid geura sok. Ama kasalaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah ama keneh yasin. Salaki nyampurkeun mere duit 2 juta jawab ku ibu sodaqallahul adzim. Pasean teu duit menang budak teu lapur. Itulah fungsina ayana Allah dina hate. Jadi Allah bakal cicing di jelema anu bersih hate teu ngalajur hawa nafsu. Allah bakal ingkah ti awak jelema nu ngalajur hawa. Da salat ge kadang-kadang Allah teh eueuh atuh. Mana bukti? Teu saeutik beres salat teh pan ujub datang. Ti mana mah masjid atuh teu cara maneh. Nah geus salat kudu kitu. Daya ge di jilbab centang tuh bareng jeung Allah. Acan bareng teh kada rek pengajian teuing ulah jodang dutang. Apal orang oge da. Dalam ieu jilbab bareng jeung Allah mah ibu teh bakal apal hakikat di jilbab. Jilbab tiung ieu pek pake ngan wayana hakikatna kudu beunang. Naon hakikatna? Bunian panona, bunian ceulina, bunian bibirna. Na teu era jilbab badag kokolotot ka salaki, na teu era jilbab gede kana gosip beuki, na teu era jilbab ngaguyupuk ngomongkeun ka goreng patutan batur. Jilbab nu mana nu keur dipake karek kaena can tepung jeung hakikatna. Tompo bapak-bapak bari ngareut ka ibu-ibu lebok. Mata kero jawabanana adalah ayeuna poe ayeuna na awak urang keneh ulah jauh di jugjug angan di teang korekeun deukeut bae heuh awak urang hayang boga budak soleh contohan ku inung jeung bapakna salaki datang ti kebon sambut ku ibu budak tungtun rengkuh ieu teh ka salaki teh bapak geuning sumping lain kieu wae atuh. Ge diuk salaki teh dina Bang Barung cokot ku ibu cai anu tiiskeun bae teu make gula pupun tenan naha nyontolan anak bapana punten cai teh cai we teu jeung gula-gula acan suruput ku salaki diinum katempo jika nu amis ternyata nu amis teh lain gula nu amis teh budi pamajikan ka salaki. Ngeus kitu ujang suntangan kasih bapak didik budak cenah suntangan ka bapana ngarah nyaho saha nu kudu dihargaan ulah ai batur dihargaan ai kolot teu dihargaan bongan ibu jadi madrasahna gagal. Ujang suntangan ka bapak suntangan bareng jeung ibu ngeus suntangan bawa ku ibu bilih bapak teu acan netepan mangga ka jaman dekul ka cai ta ieu sabun ieu odol ieu sikat bikeun kabehanana diogo salaki ibu teh keluar ti WC siapkeun sarung koko jeung kopeah kebutkeun sajadahna mangga bapak netepan heula ibu tuntun budak cenah lalajur salaki salat naha nyontohan anak ngeus salat kuliwet ibu kahareup deuk naon ujang urang nyumuh kana jadi salaki urang nyumuh kasih bapak nyumuh ibu kana lahunan salaki bapana hapunten jisim abdi capelung seriputun nu geuning bapak melaan jisim abdi tiba heula nepi ka ayeuna can bisa jugemakeun nu jadi pamajikan ka salaki budak teh pan nyumuh duanana tah hampura ieu teh ceramah teh jero teuing Pak da direre teh ditempo eueuh nu kitu tah komo beradinya mah eueuh pisan. Ayah Pak. Oh ada
beres gitu bapak beli teh acan tuang hayu urang ka dapur dengan anak teh kira kadar bala-bala 2 siki purupuk 2 siki tempo huap salaki sagede peureup lop jag-jag isupna teh geuning kunaon sababna nu matak ngeunah barang dahar lain dengan sangu ngeunahna barang dahar mah ngeunahna hate da digenahkeun ku pamajikan kajen daging hayam aya gepuk aya sate aya ari ibu mau cobrot wae mah da kalah ka aral duit leutik ibarat hakan hayam jeung daging serok maneh mah nu aya ge tibatan hayang barang dahar hayang ngabura mata hakikatna anak teh madrasahna adalah ibu maka ibu nu kudu ngahargaan ka salaki deuk kusaha dihargaan salaki urang lamun lain ku pamajikan weh bapak-bapak ngeunaheun ngadenge ceramah kieu ka hayang teh da ngalarati bener kadua Pak banding-banding budak urang jeung doma da talung kani miara doma mah parabna jukut lamun gering tinggal mencit bagikeun dagingna ka tetangga coba budak urang gering kudu ka rumah sakit mun ku ibu dipencit polisi rabeng matak manfaatna manusia teh ternyata ku didikan agama maka tuduhkeun pasantrena bikeun ka ustadna seremkeun ka kiaina lamun bener hayang boga budak anu soleh da soleh teh ku agama ari agama ayana di pasantren lamun ieu urang Banten ulah ngamasantrenkeun ka Bandung ulah masantrenkeun ka Garut ulah masantrenkeun ka Sukabumi urang Banten pasantrenkeun ka Banten bakal gede ku urang Banten lain ku urang Bandung. Aduh, bener ya? Ya mau kalau ke asal gabah di mana mas santren di Bandung, deh. Banten teh ya gudangna ilmu. Aya Abuya Uci almarhum. Aya nu Tici Omas. Kabeh dia keur ngawangkung jeung cacing. Teuing mah. Banten teh ngawalad ilmu teh. Mata pasantren ke mah kudu jauh. Banten bakal gede ku urang Banten eta sorangan. Teuing bener Bu pohara ulama-ulama Banten termasuk anu ngarang kitab Sapinah kalahiran Banten badak aya geuning di judulan Sapinatun Naja al-Bantani di Banten berarti saha Pak Imam Nawawi al Banten da oleh-oleh ke Banten mah panglobana lamun Bandung hiji peuyeum pan goreng ke Bandung peuyeum lamun Garut dodol panari Banten mah aya kadu aya no tuh aya peutuy aya pueut sok atuh sing loba oh aya gula loba Pak aya meureun well simpulkan ku ibu budak soleh teh tanu 20 perkara budak soleh teh kahiji mun geus didik dina agamana maka budak bakal katempo soleh hiji ma'rifatullah bakal ngabuheun ka Gusti Allah 2 ma'rifatun nabi bakal ngabuheun ka nabi saha eta nu ngajarkeun ibu lamun ibu teu bisa bikeun ka pasantren anu mampu nuduhkeun kana agama nu sampurna adalah pasantren maka budak bakal kalahir bakal katempo ma'rifatullah wawuhna ka Gusti Allah waktu sholat teu kudu dititah waktu ngaji teu kudu dititah waktu ibadah teu kudu dititah aya budak seperti gitu dah keneng cinta sejati mah Allah ka makhluk cinta sejati teh hiji Allah ka makhluk 2 nabi ka umat 3 inung bapa ka anak mata budak anu soleh wawuh ka Allah ku ibadahna wawuh ka nabi ku akhlakna wawuh ka inung bapa ku inget kana jasana mata yeuh di dieu loba budak ABG ulah kagoda ku bibir lalaki eta mah lain cinta sejati waradul cinta sejati mah Allah ka makhluk nabi ka umat inung bapa ka anak maka budak anu soleh wawuh ka Allah ku ibadah wawuh ka nabi ku akhlak wawuh ka inung bapa ku inget kana jasana mata kulah eleh kanyaah inung jeung bapa ku kanyaah kabogoh keneng da bobogohana waradul wungkul atuh cetot ditajong kumaha cek kabogona kamu sakit kumaha cek budak awewena iya kamu perhatian banget sama Aki ngeruji
coba ya nunggu sekolot kieu jatuh ti tajam kumaha cek salaki ibu eta batu eta cokor neuleut atuh budak parawan anu ayeuna lemah pamikiranana kaolok ini mau motor beberek-bekan bari butut mogok dorong kuduaan cur hujan nyebutna hitung-hitung iin diaan coba ditetak ku kolot buat hese ngaguguk coba nugas kolot kieu dibenceng ku motor butut bari mogok daek ngadorong mau tengah gajeng hadi tak keneh motor ambe dijejek ganti cek aing oge atuh nu paling power barudak awewe kagoda ku bahasa lalaki engke keur aa ayeuna keur aa reuneuh keneh ulah pernah mikeun kahormatan samemeh janur kuning melengkung ulah pernah mikeun sagala-gala samemeh ijab kabul bisi teu jadi oh hayang kieu teh geus melenu mah kolot nu riweuh mangkaneng ancaman Allah sakaclak cimata indung murag kana pipi nyeri hate ku kalakuan anak sakaclak cimata indung murag kana pipi nyeri hate ku kalakuan anak maka sakaclak dijadikeun cai nu umpal-umpalan nganterkeun budak kana lawang kahinaan lain sakadar hina di akhirat di dunya dia bakal dibuktikeun hinana di alam dunia kana teu akaran kaluhur teu sirungan lamun kembang teu jadi pentil teu jadi buah hirup teu paeh teu hos dosa kasaha eta kanu jadi intung jeung bapa ridallahu fi ridho walidain wasutullahi fi sutil walidain ridho Allah gumantung ridona inung bapa murka Allah gumantung murkana inung bapa matak lamun ibu hayang surga sing hade kanu jadi inung sing hade kanu jadi bapa da urang da tuh datang ka inung lamun aya pangabutuh boga hutang gede bebeja ka kolot pangmayarkeun beres da urang teh nu hadir teh jelema berdegong well da urang teh pabardegong sebenarnya nana gerhana ge cek batur ustaz adapun indung mah anggar dicarekan kan kuring maksudna sok subuh wae kulum di luhur ya di luhur kulum teh pun biang beureun sesapu di handap baheula cek pun biang teh geura salat jam 4:30 teh aya cek kuring teh ay jam 5 geura salat rada ngahoa nah ada jam genep teh atuh nyere di parek kos lain ustadnya salat teh jam genep wae cing teh matong mama ustad berarti ustad teh hareupeun batur hareupeun kolot tak kuring teh anak bedegong bener mata Allah mikarido ka eta budak lamun indung bapa mikarido ka eta anak di akhirat teh nabi teh bakal bisa mere syafaat kasaha kakabehan dosa jelema nu boga dosa beres syafaat jelema boga dosa beres syafaat ngan ku Allah dicarek Muhammad ulah pernah mere syafaat ka mangkruk eta nah ya Allah maka jeung ulah eta mah makhluk di dunya na teu dipikarido ku inung bapana goreng patut ka kolotna nyeri ngalahirkeun anak aya nu leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun nalika anak hohoak sesentak kanu jadi indungna maka nyeri batin kolot Allah terido nabi mere syafaat ka budak anu teu dipikarido ku indung jeung bapana matak budak soleh adalah budak nu alus ka Allah ku ibadah budak nu alus ka nabi ku akhlak budak nu alus ka indung bapa ku inget kana jasana ibu baheula keur leutik titah mencetan osok ngagugu nyai pambecetan sirah majangar osok ngagugu sok bedegong nyai pangnicakan kencangkeng macarangkeul osok ngagugu ayeuna inung urang geus eueuh bapa urang geus eueuh hayang aya nu nitah hayang nyumuh nalahunan hayang nangkep ka kolot hayang bebeja ka susah geus moal terjadi ibu baheula minta duit ka kolot kolot teu mere lantaran teu boga ayeuna ibu geus boga duit hayang mere ka kolot ibu jug ceurik naha kolot teh geus rup ku padung rap ku lemah katuruban taneuh beureum ngojeng moceak maratan jagat ngajadi tebatan langit tutumul ukur ngajentul di luhur kubur matak lamun deuk aralus ka kolot ayeuna mungka meumpung ke araya ada kuring mah hayang ngabuktikeun ka kolotnya mun deuk endit-enditan teh minta doa we ka kolot sing teh Pak doakeun abdi rek ka mana ka Banten tadi teh oh cenah ku bapak didoakeun sing salamet sing teh hoyong dikirim naon abah ku abdi entong sabab maneh balik teh bakal peuting di nomor tutup alfamart tutup ngan lamun keukeuh maneh hayang ngirim ka kolot oh sadiberena kudu hajat we tadi teh gitu da aya meureun
Nah sadar Pak, doa nu paling mati eueuh sekat antara dirina jeung Allahna. Doa saha? Doa kolot. Nah makanya kudu minta doa ka batur. Doa kolot eueuh jurang pemisah. Bener? Eta tadi oge kitu we. Oh cenah ku abah kasep didoakeun disebut teh kasep mata bapa deuk ngahina jiga ucing jiga garong jiga bagong ge moal kasihgeung abdi mah sapanjang bapak kuring nu gede jasa nyebutna kasep ayeuna bapak nyebut bagong na goblok jasa naon bapak urang. Bener Bu. Sok sagoreng-gorengna anak urang geugeuh ku kolot mah disebut kasep disebut geulis mata ku sok kaledek budak batur baung bedegong tong sok diomongkeun ku ibu. Nah sing inget ibu ge boga budak hanas budak batur diomongkeun baungna aya teh pelatut teh budak sorangan nu leuwih baung ku baca kitu lebok karasa nya betak tong sok lalajo teuing batur hirup mah lalajo mah awak sorangan balikeun kana awak urang lamun memang urang pribadi saleh alus ka Allah ku ibadah alus ka nabi ku akhlak alus ka inung bapak ku inget kana jasana hayang surga nu mana sok alus ka Allah ku ibadah alus ka nabi ku akhlak alus ka inung bapak ku iling kana jasana hayang surga nu mana Pak cenah caritana urang hayang sawarga sing alus atuh jeung Allah ku cara ibadahna sing alus atuh ka nabi ku cara akhlakna sing alus ka inung bapak ku cara inget kana jasa-jasana moal mungkin aya urang tanpa aya indung jeung bapak urang. Batak hakikat nu ngaran hirup harta anak teh sebenarnya mah harta kolot lamun kolot menta harta kana jadi anak ku anak dibikeun ka kolot urang ngajamin kolot maka Allah ngajamin urang mere milik ka kolot maka Allah nu bakal mere milik ka urang nyenangkeun kolot maka Allah nu bakal nyenangkeun awak urang hakikat kesenangan urang teh ternyata aya di kolot pek balik ti dieu wangsul ti dieu senangkeun kolot lamun memang ibu hayang sarenang hirup dunia jeung akhirat we sok simpulkeun jam 11 ada urang nu ceramah na kumaha urang nah hayang nepi ka jam sabaraha oh hayang nepi ka subuh kalau lontong ieu mah urang dia hayang nepi ka subuh pek we ibu sorangan urang mah urang baralik can leuwih barudak murid ieu nu sakola oh nah ada urang ngomongkeun di Bandung da Sabtu Bandung mah teu libur. Oh di dia mah Sabtu teh libur, jam Minggu. Oh beda. Anyawa, asal teu kudu hohoak. Aduh ampun ya Allah. Sok buktikeun maksudnya bisi ibu goreng jeung salaki. Bubar teh geuwat hayang jadi jelema saleh mah. Ibu pernah hohoak ka salaki, bubar teh geuwat tangkeup aya. Cek salah kita kunaon maneh balik pengajian jadi lebah tobat nah abang pribadi soleh mah atuh lembut jongjon aman nyaman tuh ka Allah ku cara ibadah ka nabi ku ngabuktikeun akhlak toong akhlak nabi gede amok teh ieu nabi tah nu gede amok teh ulah ieu latang dog temenang gede amok nabi mendatara gede amok nabi manyaahan ayah di belah ditu nabi ada ka masjid ternyata ayah Yahudi bari lolong nyarekan pegawai mana Muhammad teh paehan ku aing mana Muhammad teh jelema gelo mana Muhammad teh jelema teu ceureuh da ku nabi badi sampeurkeun lapar oh iya atuh dah hareula wow eta roti dibikeun geus seubeuh beleduk deui mana Muhammad teh jelema gelo mana Muhammad teh jelema teu ceureuh lamun ningang ka urang banyak aya nu nyarekan ka bapak gitu eudeuk dibere dahar ajigan dicekek isukna nabi ngaliwat deui mana Muhammad teh jelema teu ceureuh mana Muhammad jelema teu balik lapar wow diuhapan deui aduh nepi ka kitu-kitu teuing 15 tahun nabi ngajamin Yahudi nu lolong 15 tahun oge nabi dicaci ku Yahudi anu lolong pertanyaan anak kasolehan urang nepi ka dinya ada kata bapak barang bere kata tetangga ngahina bapak isuk deuk mere deui moal
alus kadang pengajian teu nerak-nerak. Ayeuna ibu barang bere ka tetangga ngaledek ibu, isukna deuk mere di moal. Tanya kuring, kata teu bebongok maneh. Mun kuring barang bere ka tetangga ngahina kuring, ada kuring mere deui. Ustad penceramah leha teh ada. Ngan tungguan 2 poe, namun si eta ongket geti berarti dienrin ku urang. Kasolehan Nabi teh pajem urang teh teu satai kuku lur. Nabi mah dihina harita keneh, diejek harita keneh, tapi nalika ditanya lapar dibere kadaharan. Urang mah wallahu alam mampu hate nepi ka dinya. Naha leungit kasolehan. Mata pribadi anu soleh dunya akhirat bakal salamet ka Allah ku cara daek ibadah, ka Nabi ku cara micontoh akhlak, ka inung bapa inget kana jasa nu ngaran kolot. Bubar ti dieu tepungan ibu, tepungan inung bapa, burang mangeunah-ngeunah tiung alus buah kolot masa potong itu ka bedag. Urang mangeunah-ngeunah sare dina risbang anu empuk, buah kolot mah dina samaksa heulai. Urang mangeunah-ngeunah barang dahar kalayan loba giji, buah kolot mah beas ge anyuk na hutang. Urang mengenah-ngenah cicing na gedong sigrong, usum hujan teh mata iuh, goa kolot nu usum hujan nyarak cerakan. Kamarana eta anak inung hiji budak 7 nu 7 kapiara. Coba budak 7 ngariung hayang biara inung nu hiji, can aya carita jeung sejarah. Paingan atuh al jannatu tahta alal aqdam, surga di bawah telapak kaki ibu. Mata lamun neng ibu sararea hayang ka surga, geura penta ridona nu ngaran indung jeung bapa. Sajam 20 menit. Ada abdi mah lain mikiran di Banten, da lain urang dieu. Abdi orang Bandung, jadi ti dieu teh 8 jam. Jadi mun anggeus jam 11 1 2 3 4 5 6 7 jam 8 beurang urang datang. Ibu ana mah dareuh ke tuang sultiri tinggal kulem. Cok, di mana ibu? Teu nyaho. Kecik kesal, mana-mana itu apa? Abdi mah apa lagi Ciroyom, daerah-daerah Bandung, Pangalengan, Cimaung, Banyaran. Ibu mah Cikesik, betul apa Cikesik? Urang doakeun, urang kalian dihitan sing jadi jalma nu soleh. Keluarga bapak hajat teu da gigian da harta loba nu kudu dikaluarkeun. Muga-muga Allah ngagentos kuno langkung sae tibatan ieu. Ibu-ibu sing sarehat, Banten sing sejahtera, bapak-bapak para nyam yuswa, para ustad, para kiai nu aya di tempat ieu sing berkah ilmuna, para rok milikna dareukeut rezekina, anggang balayeuna. Sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumpur jemar siampurana, paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hampura anu kateda billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekaman di gulung weh. Siapa turun ke sana badai persiapan kami UI di ke Bandung besok perjalanan ke daerah Tasik Cigalontang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kersana Al Ustaz Nana Gerhana para